Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun nepangkeun wasta abdi Raifa Kamila Bitri di kelas 8A. Dina waktos ieu abdi bade ngadamel video kanggo ngalaksanakeun tugas praktek ujian bahasa Sunda. Di seueurna pilihan, abdi milih Biantara. Naon sih Biantara teh? Biantara nyaeta nepikeun caritaan atawa kedalan di hareupeun jalma loba anu disusun secara merenah tur rapih. Dina basa Indonesia mah, biantara teh sok disebut pidato. Umpama ditilik tina suasanana, aya dua rupa biantara, nyaeta biantara resmi jeung teu resmi. Ayeuna mah, hayu urang sami-sami ngaregepkeun hiji contoh biantara nu ku abdi bade dibacakeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru nu ku simkuring dipika hormat sareng darencangan simkuring nu dipika cinta. Langkung tipayun, hayu urang sanggakeun puji sareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparing kasehatan ka urang sadaya. Kesempatan ieu simkuring bade nyampaikeun biantara singgat ngeunaan pentingna ngajaga kebersihan lingkungan sakola. Rerencangan sadaya, lingkungan anu bersih teh mangrupakeun pangroja utama pikeun kesehatan urang. Lamun sakola urang bersih, tangtos urang bakal diajar kalayan tenang sareng nyaman. Sabalikna, lamun sakola urang kotor, bakal jadi sarang penyakit. Ku kituna, hayu urang tingkatkeun kasadaran kanggo ngajaga kabersihan. Ulah micen sampah sembarangan, micen sampah kana tempatna. Kitu deui, hayu urang laksanakeun piket kelas kalayan tanggung jawab. Bersihan teh sebagian tina iman. Upami urang ngajaga kebersihan, berarti urang ge ngajaga iman urang. Mugi-mugi ku ayana kasadaran ti urang sadaya, sakola urang janten tempat anu bersih, sehat, sareng nyaman kanggo diajar. Sakitu anu tiasa kasanggem, hapunten bilih aya kalepatan asa nampi cariosan anu kirang merenah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana. Perkenalkeun nami simkuring Feli Lestari mudi kelas 9B. Dina kesempatan ieu simkuring bade ngalaksanakeun ujian praktek bahasa Sunda ku cara nepikeun biantara. Mangga urang sadayana panjatkeun puji sareng syukur ka Gusti Nu Maha Esa anu parantos maparin rahmat, taufik sareng hidayahna ka urang sadayana. Sehingga urang tiasa patepang dina kaayaan sehat walafiat. Shalawat sareng salam mugia salawasna dipasrahkeun ka junjunan urang sadayana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka keluargana, sahabatna, sareng umatna dugi ka akhir zaman. Dina kesempatan anu mulia ieu, simkuring bade nepikeun biantara ngeunaan pentingna ngajaga kebersihan lingkungan. Rerencangan sadayana anu dipika hormat. Kebersihan teh mangrupakeun bagian anu teu tiasa dipisahkeun tina kahirupan urang sapopoe. Lingkungan anu bersih bakal ngajantenkeun suasana langkung nyaman, asri, sareng sehat. Urang oge tiasa ngalaksanakeun kagiatan sapopoe kalayan langkung tenang sareng betah. Sabalikna, upami lingkungan urang kotor sareng teu kaurus, eta tiasa nyababkeun rupa-rupa penyakit sapertos diare, batuk, flu, sareng sajabana. Lain ngan ukur eta, lingkungan anu kotor oge tiasa ngaganggu kaendahan sareng kanyamanan urang sadayana. Kumargi eta, ngajaga kebersihan lingkungan teh kacida pentingna. Urang salaku murid kedah ngagaduhan kasadaran pikeun salawasna ngajaga kebersihan, bae di jero kelas, bae di lingkungan sakola. Aya sababaraha cara anu tiasa urang laksanakeun pikeun ngajaga kebersihan lingkungan. Anu kahiji, biasakeun micen runtah dina tempatna. Anu kadua, ngalaksanakeun piket kelas kalayan disiplin sareng tanggung jawab. Anu katilu, henteu ngarusak fasilitas sakola. Anu kaopat, ngajaga kebersihan diri sorangan saperti rajin mandi sareng ngagem pakaian anu bersih. Salianti eta, urang oge kedah silih ngelingan antara rencangan supaya salawasna ngajaga kebersihan. Ku ayeuna gawe babarengan sareng kasadaran ti urang sadayana. Tangtos lingkungan sakola bakal tetep bersih, sehat, sareng pireseupeun.
Rerencangan sadayana anu dipika hormat, hayu urang mimitian ngajaga kebersihan ti diri urang sorangan, ulah ngatosan batur, tapi kedah gaduh inisiatif sorangan, sebab kebersihan teh sanes nganu ukur kebutuhan, tapi oge tanggung jawab urang sadayana. Mugia ku usaha urang sadayana lingkungan sakola urang tiasa janten tempat anu bersih, nyaman, sareng sehat dipikeun diajar. Sakitu biantara ti simkuring mugia non parantos disanggem tiasa mawa manfaat pikeun urang sadayana. Hatur nuhun kana perhatosanana, hapunten bilih aya kecap anu kirang merenah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Jadi dinten ayeuna abdi bade menjelaskan tentang sisindiran. Naon ari sisindiran teh? Sisindiran teh nyaeta wangun puisi Sunda heubeul anu diwangun ku carita pondok jeung eusi sanajan kitu puitis diwatesan ku Wirahma jeung Wirahma diksi jeung imajinasi seperti puisi modern, bahasa gampang kaharti, ya bahasa sapopoe dina sastra Indonesia biasa disebut pantun. Sisindiran nyaeta wangun puisi tradisional sarupa jeung pantun Indonesia nepikeun harti secara langsung ngalewatan sisindiran. Ciri utama diwangun ku cangkang jeung eusi umumna opat pada lisan, 8 engang per baris jeung 5 ieu ciri-ciri lengkap sisindiran. Struktur cangkang jeung eusi diwangun ku 2 bagian, cangkang baris 1 jeung 2 baku sampiran jeung eusi baris 3 jeung 4 salaku eusi atawa maksud. Jumlah galur umumna hiji bait wangun ku 4 pada lisan, tapi bisa leuwih-leuwih salila isina. Jumlah engang unggal pada lisan diwangun ku 8 engang kanthi aya sasaruan sora tungtung antara cangkang jeung eusi. Biasana sajak penyampaian teu langsung, maksud panyatun teu ditepikeun secara langsung. Jenis sisindiran nyaeta dumasar wangunna. Sisindiran dibagi 3. Kahiji paparikan, 2 rarakitan, 3 wawangsalan, kaopat eusi atau fungsi. Sakitu wae video ti abdi. Bye bye guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.